atuheun Pak paranok mah Bu punten nya ayeuna wa fajri syaroka'ah wa annaba syaroka'ah lain teu meunang ngan ceuk nabi kade perhatikeun ngarah maranehna teh ngarah gampil dina ngamalkeun ilmu teh ngarah bahagia taraweh teh tinggal pararonok nya keur ibu oh da usah ngalaman atuh da ngalaman tingali sok da cobi ibu punten teh lamun aya imam bacaanna panjang terus awan teu wawuh ayat Qur'anna da ka urang lagi di mana imam poho hesek momayanana lamun ustad ngimaman surat qul ya ayyuhal kafirun poho lakum dinukum wala ana wala antu wala ana wala antu kan ibu ge apal mah bapak apal lakum tuh kitunya enak aya nu ngabejaan cobi lamun kieu ya ayyuhalladzina amanu ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun nah ulang naon ya terusna sok ibu jawab pikiran ge bongan anjing aya pajak padahal paron we olo-olo tuh jadi gitu jadi we dina pikiran teh ka Isa teh jadi ngewa atuh nah padahal ayatna eta teu nyalahan ka ibu tapi manusia kadang-kadang tidak bisa Bu kalau tidak diringankan saya anjurkan kalau anak kita tahfidz wayahna keur ngimaman manu paron we naon sababna lain betul-betul lagi nya lain asa aya ieu tanaga ibu-ibu asa aya tanaga alhamdulillah susah iya Bu saya bukan apa-apa maaf ya bukan apa-apa di Bandung itu sudah tinggal sajadah deui sajadah deui naon margi anu di dieu mah sajud itu berat hafalan untuk dirinya sendiri silakan dan kalau ibu punya anak yang tahfidz Quran ngajait urang di akhirat tapi wartosan ku ibu teh ku bapak engke beli imaman di masjid nu paronok we sawios da seueur hafalan di Allah Maha Uninga kitu atuh ngeunah cek ibu teh anu budakna teu apal Quran teh alhamdulillah nya aya baturnya kena da usah lain cenah udah kalah mana tuh Pak pernah dicoret pernah digabruk ku jamaah teh naon margina eta kana enak ka dieu ge ya paham ibu bapak ngamalkeun teh hese sakitu lalawora cobi ari nuju tawaf salat di maqam Ibrahim surat naon nu dibaca qul ya ayyuhal kafirun sareng qul huwallahu ari Rasulullah apal Ali Imran apa Rasul apal Adariyat apa Rasul Uninga Al-Mulk apa Al-Mulk ya Rasul ge apal yang surat eta sadayana 30 juz apa nah atuh di dinya teh bet qul huwallahu sareng qul ya kahiji qul hu kadua keur ngahampangkeun ngamalkeunana kabayang ku Ustad lamun salat di maqam Ibrahim anu dipiwarang maca Qur'an teh leuwih na surat teh nu kahiji Ali Imran nu kadua An-Nisa punten Pak memeh umroh mikir 2 kali mohon dan kudu ngapalkeun heula leungun apal kabehanana tapi ternyata di sana cukup itu dan ternyata dari Ruknul Yamani ke Hajar Aswad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar nah doa nu biasa kadang ku urang hartos tah eta disebut amal itu ahabbul a'mal adwamuha wa in qalla yang paling dikicapi ka cinta manon rutin sok ibu tinggalnya lamun di pasien risiko ku caroge sapoe 2 juta bunga teh bunga bisa saha anu nah ieu masalahna salahina nu mana nya nah da kita punya tinggal di sadinten 2 juta dianggo resiko cek calogeran teh bios ku mama we masak mah bapak mah teu eta teu ieu sok we bisi aya sesana mah tabungkeun we ternyata ibu teh sadinten saya 500.000 dikumpulkeun sesana sadinten sabaraha 1 juta sakan dikumpulkeun unggal bulan 1,5 juta kali 30 45 juta sabulan eta teh artos ibu sadayana sungguh keur ngalamun pan ieu teh keur ngalamun ari ibu kan ari tadi mah salarius keur ngalamun usung kieu mah kudu loba ngalamun
Ah, kerjaan beli baju lebaran ngalamun lah lah. Tah ibu teh 45 juta kali setahun 500 juta. Eta teh anu ibu sadaya teh. Sumun ibu sadaya teh kayak duwikeun ka caroge. Da resiko malah mun tos dina panangan bojo eta teh teu aya diuwikeun deui. Naon margina hak ibu kewajiban caroge masihan eta teh berarti 500 juta satahun. Dina tabungan ibu teh aya teu aya. Teu aya pan keur ngalamun. Ah geus ulah. Kan serius na teh naon keur usum kieu. Sok ngaralamun we heula lah. Alhamdulillahnya mendingan ngalamun mendingan eta duit 500 juta setahun kali 10 tahun 5 miliar ibu rek share naon sok emas rencem imah boga ini sorangan ka ditu ka dieu mobil gegeleuyeungan aya teu teh ban keur ngalamun ieu mah da ilmu ti guru sim kuring cus ngalamun rek ngalamun cing badag sakalian naon sabab duanana ge eueuh nu leutik eueuh nu gede eueuh mending gede sakalian sok geura ibunya ibu ngalamun ge 202 miliar jam 8 geuting can beak mama atos ngalamun teh aya keneh bah ieu 700 juta deui da atos kapeser sadayana tinggal cenah kulkas TV atos kapeser sia aya sabaraha di mah 700 juta deui cek salakina sok teruskeun we dingin eta alhamdulillah nah sawaregnya asawareg da poho kana buka alhamdulillah bu tinggalnya hilap kana buka jadi barina ge da teu kenging goyah kieu atuh saya tadi yang nanyain Pak Ustad berat ya puasa 1 bulan ceuk saha sabulan puasa menepi ka magrib ibu lalawuh deui sabulan sanu bateun atuh ya ibu sugi sabulan Ustad dibawa naon nepi ka magrib puasa mah teu saha di mana dalilna sabulan lain sabulan nepi ka magrib isu puasa deui nepi ka magrib deui tah eta nu mawa jelema anu teu paraluasa teh eta kabayang teh sabulan lamun Nabi Musa 40 dinten 40 wengi eta mah bisa teu buka-buka Nabi Muhammad mah umat henteu unggal poe bukana ge tingali nepi ka magrib saur saha sabulan nya jadi we ngalah teu berat oh kitu Ustaz muhun tah eta jadi agama teh kudu dihampangkeun kartos lamun teu aya wudu lamun teu aya tayamum abotnya abot atuh Pak sok kabayangnya nuju tawaf itu terus kudu wudu abang ngajeng-jeng di toilet menuju Arab Saudi naon ngantri anu warudu tapi teu tayamum we keprukeun we karencangan kana tonggongna eta teh tos sah sakitu ge teu kedah nyanak taneuh ti padalarang naon margina da di ditu ge cekap sakitu tah eta amal mah dina hadisna ge ahabbul a'mal adwa muha wa in qalla Anda tidak perlu jebret sodakoh masuk we nya sodakoh udah nu penting rutin aya wae nah kalau begitu berarti kumaha ya wal amalu datu qimmatin idza kanat ladaina al ikhlas tapi jalmi anu amal ge anger we tidak berharga lamun teu ikhlas ikhlas teh aya 2 hiji ikhlas kaitan jeung an-nafsiyah kadua ikhlas kaitan jeung at-ta'abudiyah tah ieu mah urusanna jeung Allah engke nu ieu mah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ari nu ikhlas an-nafsiyah mah sanes kaitan jeung diri urang hiji tinggal ibu bapak urang terangkeun nya ye tong kerep teu ngiceu tongkrep ngicip ngarah apa iya ilmu jiwa tingkat tinggi imam ataupun ibu ketika Imam Al-Qurtubi sareng Imam Al-Ghazali dina kitabna nyebatkeun kieu anjeunna ge lamun hoyong uninga jelema ikhlas hiji lamun penak jeung anjeun paroman wajahnya wujuhun wasi'ah si paroman teh enak kadi kita jelema ikhlas teu ngaganjel dina hatena marah mai marah maya tuh ibu tapi aja tepang jeung rerencangan tinggal kalau wajahnya ada sesuatu yang tidak enak ada sesuatu yang mengganjal lamun Islam enggak tinggal enggak perlu daya masalah
Kenapa? Karena dirinya ada keikhlasan. Tapi kalau tidak ikhlas dia tidak mau bertemu dengan kita. Hartos. Karaos teh. Lamun urang anta jeung jalmi aya nu ngaganjel. Ieu salah sahijina teh ikhlas. Duka nu mana? Tapi lamun urang ikhlas pendak jeung naon jeung mana wae ge. Moal. Nya. Contohnya urang bade selfie. Nang teu ngeunah ku jelema nu ieu. Punten itu. Ibu punten. Oh iya Bang. Berarti ibu punten. Ieu mah grup ieu hungkul teu ikhlas. Teu ikhlas. Ikhlas makan bae asup we. Sok dateuna naon? Ieu punten nya ieu Mas. Kan punten anu warna ieu hungkul. Nu eta mah engke. Cing ari ikhlas atuh hirup. Lebar. Nya. Wujuhun wasi'ah. Ikhlas mah pamunteuna. Ka dieu teh. Tinggal rezekina Bu. Jangan nu ikhlas mah rezekina teh. Pangih jeung syahadat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Ustaz Dawang. Alhamdulillah. Nimarah mah nu kadua qaulun lain. Ucapannya itu dia itu apa? Selalu terbuka kepada kita. Itu orang ikhlas loh. Ah, Ibu, kantos telepon. Sangahaya. Iya, usah iya Pak Haji ieu. Aya naon? Ikhlas. Jangan. Ya. Punten nya engke deui nelponna cenah. Ieu nuju aya acara. Ya Allah. Biasa we atuh. Mun moal nampi Ibu hapunten nya engke sakedap deui. Ieu kalersan nuju aya peryogi. Ngeunah katari mana ge. Ieu saya yakin nelpon. Aduh biasa we. Makanya orang-orang yang tidak ikhlas biasanya dia itu apa? Tinggal hirupna serius. Hirupna serius. Nu ikhlas mah santai hirupna. Tah hoyong ninggal nu ikhlas mah nu gelo. Tinggal mah ari ikhlas hirupna tinggal. Sugan kumaha, kada kumaha santai we hirupna. Tah Ibu punten Bapak, raos teh lamun pendak jeung Ustaz. Lamun ngaganjel wayahna, ieu urang omean. Saya tidak mau Anda bertemu saya ngaganjel. Sabab naon? Bisi berat engke ka Ustaz ucuna. Di akhirat bisi engke aya nu ngabag beratan. Tapi lamun Ibu Bapak, plong hate. Tah berarti ikhlas. Naon lebar amal lamun ayeuna urang aya nu ngaganjel. Tempat jeung caroge, tepang jeung bojo, ngagenuk, oh aya nu teu ikhlas. Sakitu gampang we. Lamun ikhlas mah moal terbuka, buka pantona ge. Ieu mah alah salaki jeung bali koyak ieu. Padahal engke deui we, nah kitu mah. Berarti ada yang ikhlas. Yang ketiga adalah apa? Ibu, Bapak, ciri jalmi ikhlas mah yang ketiga bukan saja ucapannya, bukan saja wajahnya, yang ketiga adalah dia wajah syaduhu ra'iyah, badannya terbuka begini. Dengan ya. Assalamualaikum, gabruk, ikhlas. Mesti itu kan si eta. Yo kieu malika. Si eta. Nongso ngagabruk gitu. Urang mah ulah buka itu ikhlas. Anda tidak perlu dan tidak rugi kalau seperti itu. Tidak rugi seperti itu. Dan yang terakhir adalah apa? Ikhlas itu melepas. Nah, melepas ikhlas itu. Sok Bu, lamun Ibu ikhlas ka salaki. Lepas. Maksudnya lepaskeun masalahna leuwih dilepaskeun salaki. Iya, Anda sudah bersedekah, ikhlas bagaimana? Lepas begitu. Seperti Anda BAB tidak pernah memikirkan tadi makan apa. Begitu. Aduh tadi ya Allah tadi dilebar paning tadi gepuk 45.000. Tah teu ikhlas eta teh. Nu ikhlas mah moalkeun gitu. Karena ngadeuleuh yang nganter teh. Biarkan dia itu kemana. Makanya kenapa punten Bu? Naon sababna genjer lamun dikaluarkeun kaluar genjer teu ikhlas tah. Ya, begitu keluar genjer deui no, karena dia terjadi bentrokan psikologis di dalam. Akhirnya apa? Dia keluar sesuai dengan yang dimakan. Genjer di ikhlas ngadahar jadi abdi keluar deui sesuai atuh. Kami ikhlas mah tingali. Alhamdulillah. Kenapa Bapak Ibu ini harus dipahami dulu? Harus dipahami dulu. Ya. Tartos, tata ilmu jiwa. Anak koyong jeung jamaah ikhlas gampil sakitu. Makanya tinggal pamenteu para kiai bersih banget. Ina bersih. Kiai mah rek aya nu ngewa rek henteu jalan we kiai mah. Kenapa? Bersih pamunteuna. Sampai kalau meninggal dunia, aduh ya Allah, di bari gumujeng kitu, dibersih ya Allah pamunteuna. Eta teh naon? Ikhlas. Rasulullah itu sampai sulit untuk dikurupkeun bari dikapani karena orang ingin selalu melihat wajahnya terus.
Nabi mah Pak lamun gaduh masalah sumping ka Nabi teu acan ngadugikeun masalah tos beres masalah. Eta hebatna Nabi. Gaduh masalah ieu mumet. Hoyong nepangan Rasul sumping ka Rasul nemekir ya Allah, yo leungit masalah. Eta Rasulullah. Aya hadisna eta. Ayeuna mah aya masalahnya 40%. Begitu papanggih jeung eta, nambahan masalah. Jadi nambahan nu tadina 40 jadi 75 geus masalah. Ya, berarti da gampang biasa ngedeteksi ibu bapak lamun diubar dilandung ka dokter da beda dokter nu ikhlas jeung nu teu da kana hate ge da jauh merean atuh nu ikhlas lamun anu teu aja tengeun kana hate komo ya bau dok kunaon naon aya pokona mah ieu we ubarna beuli itu kan apa kan kita perlu kalau ikhlas jangan begitu